rek nyiar gawe di kota jualan kere. Neng Lilis mojang kasohor asal nati kampung Jongor, usahana kandanu kotor sifat rada bangor. Neng Lilis nah menjadi gitu ngicalan barang nu semumunu. Neng Lilis nah menjadi gitu ngabelaan duit 50.000 demi budak ngajual nu ngademprak nu rasana raos jiga martabak. Demi budak ngajual nu munu nu amu cuy jiga tahu cibuntu. Kuring mah jadi tengarti sedih ningali zaman kiwari gara-gara krisis ekonomi loba awewe ngajual harga diri. Neng Lilis nah jadi gitu ngicalan barang nu semumunu. Neng Lilis nah jadi gitu ngabelaan duit 50.000